Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra tepangdang deui. Urang ngadongeng. Mang Barna bade neraskeun hanca garapan nu katuna carios kalayan judul Samagaha di Cempala. Mitra ieu dongeng karangan Kileksa. Urang teraskeun hancana. Upami telepat hanca anu katuna de parantos dugi ka si Jasman geus loba pangalaman dina mawa parahu sabab tadina urut pamayang ngan eureun tina ngalalauk ngahiji jeung balad Ki Gunali domeh boga kanyeri ka babaturanana anu hianat malah geus kungsi Malaspati babaturanana anu hianat teh tiwas di tengah laut dibinasa ku anak buah Ki Gunali anu sejen. Laras dugi kadinya nya mitra kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu parahu teu eureun-eureun maju lalaunan diayun-ayun ku ombak angin laut tayaeuna manuk-manuk tingkalayang sawareh nyirorot nyamran hurang jaul deui ka luhur terus mumbul teuing ka mana lapat-lapat ti kajauhan katenyo pulo ngajumpluk basisir geus katingali daun kalapa patingga rupai kawas nu ngabageakeun di antara rajegna tangkal kalapa aya wawangunan sederhana eta teh warung sangu jeung kadaharan sejena nu ngahaja disadiakeun keur para pamayang atawa nu ngadon ulin di basisir ngan teu pati rame kawas di pasar. Ieu mah tempatna rada sunyi tapi ari pamandanganna mah enah geusik mayak pak lega kumang ting karayap heuweuk kuninga keuweuk mitra jeung karang meningayang batu karang bodas ting borelak kasimeuhan lamak. Taguning euy, tapi euy awaskeun heula. Nah di darat eueuh picelakaeun. Ceuk Ki Gunali bari nangtung panonna neuteub ka darat. Eueuh ka aya ge tukang warung anu geulis teh geuning cik. Sapoe ieu mah keur kuring we nya kanya. Cek si Jasman manehna inget wae ka tukang warung nu geulis tur amis budi. Istuning bikaresepeun. Wah, di mana-mana ge nu herang mah komanon heula sia dewek heula. Nah sia bet sagala hayang deui. Neangan deui da loba atuh sia. Ki Gunali teu mikeun. Si Jasman teu ngomong deui. Baturna ukur nyerengeh teu karasa geduk awak parahu kana keusik. Jeleng-jeleng ngaluncatan ka handap. Ki Gunali paneuri ngagegag bari mawa buntelan duit muru ka warung nu aya sisi basisir. Parahu dicangcang bisi ka bawa ombak geus kitu sararea asup ka warung. Nyai sadiakeun sangu haneut anu pulen deungeuna bijilkeun kabeh. Kasur kebutan angel ganti spray ganti. Kitu cek Ki Gunali bari gek diukop kana botol inuman. Turubna digegel lek-lek ditengak bari tangah. Da eta we gondok lakina nepi ka turu naek atuh. Awewe nu boga warung geus ngarti deui. Lantaran geus ngalangan geusat-geusut nyayagikeun ka hayang Ki Gunali ngagugu teh lain ku bela satia tapi sieun
sabab geus apalin kana adatna nu galak jeung barangasan. Tekung silila sameja pinuh ku dahareun, sanguna dua boboko bodas pulen ngebul keneh. Dengeuna rupa-rupa lauk laut, diantarana teh aya lauk anu panjang teh geuning mitra. Naon teh lauk naon nu panjang teh nya? Lajeng goreng hayam, aya lalab, sambal jeung kulupuk. Keur dicuci mulutna cau amon jeung jeruk siem. Manganyangakeun Kang atur lumayan. Mung sakieu buktosna. Ceuk tukang warung. Panonna ngaletan kaki Gunali atuh meni ngagak Ki Gunali teh. Sugema dikitukeun ku nu boga warung teh. Syukur Nyai, syukur. Tadi mah ku si Kakang, mana goreng bawangna yo? Cek Ki Gunali, karesepna teh goreng bawang. Biasana sok diawurkeun kana sangu anu rek dihanca. Hitung-hitung abon cenah majarkeun teh. Hah, eta dina pisin, Kang. Cek nu boga warung ngenyuk kana pisin. Mana koneng temen keur Akang Nyai? Cek Jasmani merung. Alah sia mah pipilun wae kakolo teh. Tah ping-ping hayam karoneng. Teu kudu menta nu lain-lain sia mah. Nyatu jeung koneng temen. Nah, ari taun teh. Kang pangabeuki eta teh. Mung ping-ping koneng mah mung hayang nu bodas kuring malah. Cek si Jasman teu kireum-kireum. Tapi leungeunna mah ngaragamang kana goreng hayam. Langsung digegel. Camuil lek diteureuy. Kede sia. Bagian aing sia ping-ping bodas mah. Tuh bagian maneh mah. Ki Gunali nunjuk kaluareun. Nyatana kaluareun warung. Sarerea ngareret breh aya kebo keur nyatuan. Atuh cakakak sararea teh seuri. Da eta si Sahro nepi ka kabuhulan. Nepi ka terus onghek-onghekan. Hamek diketig punukna ku Ahwani. Atuh panonna mani buncelik. Napas we ngahegak. Kesangna ngucur kop kana cai leguk-leguk diinum. Tapi ka beakna. Alah, sia mah kabina-bina teuing. Ngeting punuk teh euy. Alah, tapi ka seueuh. Lalaunan ya tuh euy. Lain nganuhunkeun kalah kagelandang sia mah. Kop dahar teh bisi beakeun tuh ping-ping hayam koneng. Hiji deui itu. Hayang-hayam bodas uing oge. Jig neangan ka paranye ka itu. Cek Ahwani camuil dahar meningaliman. Maga sia kojong. Ngoromong wae nya tuh teh. Pek-pek sia sing seubeuh. Mun kurang keneh hakan nu boga warungna. Iya. Cek Ki Gunali bari ngareret ka awewe tukang warung. Nu direret ukur seuri teh yeuh nyeri hate dikitukeun teh. Ger deui atuh sareuri nu kabuhulan onghek-onghekan anak buah Ki Gunali geus teu ngurus tata kasopanan. Estuning sakarep isun kumaha cek maranehna bae. Estu sangeunahna pisan rasa maneh jago, rasa maneh eueuh nu wani ngageureuh-geureuh. Saenggeus rengse dalaharna nu opatan bari ieu ti warung. Terus ngadaraweung dina keusik ngareunah iuh ku tetangkalan. Angin laut ngahiliwir nebak kana beungeut jeung dada. Karasa tiis mangkaning beuteung seubeuh kawantu tas dahar ngeunah. Atuh geus hese nyegahna. Sakadang tunduh datang narajang. Lengut, reup sarare bari nyarane. Sirah lehek kerek nyegrek teu malire
kana naon-naon. Kocapkeun gagedugna nyatana Ki Gunali teh saenggeus rengse dahar diukna teh pinah kana bangku panjang nyarane kana tihang palenyun udud haseupna mulek kaluhur serbung bangun nikmat gero kanu boga warung sileuneu nu boga warung nyampeurkeun gek diuk gigireun Ki Gunali bade aya pikir naon Kakang. Bari neuteub sorot panonna bangun seukeut panon herang tur bersih matak geugeut matak hayang ngeukeul jeung saha di warung duaan sareng pun Adi pamana ayeuna nuju ngalacai ka sumur margi di dieu mah teu raos rada asin memawi sok ngala ka sumur palih kidul bari nunyu ka kidul beungeut ngareret sieun dagang di tempat kieu panteusieun teu loba anu jajan jeung deui nah eta sok payu dagangan teh. Ki Gunali terus tatanya da karek harita aya waktu anu salse biasana masok loba batur mimilikan we atuh Kang nanging da tara dugi karugel aya wae nu meser mah sanaos tukang ngalalauk suwung ge pan sok aya tukang kerang di dieu sok ngadon jajan atuh sajabi ti kitu pan sok seueur nu piknik ka dieu saleueur artosna haresepeun jajan di dieu mah ya syukur aya kitu mah atuh tapi adi nyai geus boga salaki gaduh salaki mah moal daek kikieuan kacape-cape atuh Kang adi kitu oleh ngokeneh nya syukur atuh adi kitu mah tapi nyai teh ranya dawa balawan. Ki Gunali teu era-era nanyakeun keur manehna mah eueuh basa era atuh boga warung rumenghap ditanya kitu mah teu buru-buru nemalan pipina rada euceuy nah hararese teuing ngerek nemalan teh dik jawab rana dawa balawan rana abdi mah Akang kebenaran. Ki Gunali ngagak-gak seuri manila lengakan bakatku nikmat si awewe colohok leungeunang sapipi bari melong ka Ki Gunali kumaha lamun dikawin ku Agang daek henteu duka temalna ponok da bingungeun atuh nyebut daek da mung teresep kanu kasar jeung balangasan ari rek nyebut mung bisi ngamek Ki Gunali teh makaning geus apal kana adatna naha make duka bodoh jeung yeuh mun daek dikawin ku Akang moal kudu dadagangan kieu hayang naon-naon ge moal burung kabeuli hayang emas sabaraha kilo hayang imah segede naon hayang duit pok kari ngomong ayeuna ge dibere ku Akang ceuk Gunali bari nepak dada panonna melong ka tukang warung Akang mah sok ngababarikeun kitu kumaha lamun teu bukti teu percaya tah teh naon eta Ki Gunali nunjuk kana karung nu aya gigireunana isina duit meunang ngarampog di pasar teh karung eta mah Kang isina naon paling ge kewuk atawa kerang kewuk mah aya di nyai bodoh pisan lain kewuk lain kerang eta teh barang berharga barang mahal barang gede anu dipikir hayang ku saradea nyai hayang nyaho sina Ki Gunali mencorong ka tukang warung panona molotot sorotna beda bet kawas anu lapar
teu hoyong terang sieun. Nama sieun lain hayang imah gede, hayang mas gede, hayang sawah lega. Muhun. Naon atuh eta teh eusina? Ayo urang buka. Tapi ulah di dieu bisikan nyawan ku barudak. Kamar geus dibersihan. Kasur geus diganti saparena. Ceuk Ki Gunali bari neuteub seukeut beuki katara tina sorot panon kanyahoan. Ki Gunali lapar lain lapar hayang dahar. Da beuteungna anu namru teh geus seubeuh ku kejo. Awewe tukang warung teu nembalan. Diukna kalah ngised katara bangun anu keueung. Tapi rek ngejat teu wani, sieun disabet ku badog. Cakaka Ki Gunali seuri terus nangtung bari ngajingjing karung. Leungeun katuhu we ngaragamang kana peupeuteuyan anu boga warung. Ulah Kang, ulah kieu, ulah Kang. Eta awewe nolak leungeunna dikepeskeun. Tapi batan lesot kalah kabeuki pageuh. Hayang hirup, hayang salamet, atau hayang paeh, kane milih. Nulangtukeun leungeun akang ieu. Ulah Kang, ulah. Abdi mah alim. Alim Kang. Eta awewe terus ngejat babadug sisiku. Malah najongan sagala rupa. Tapi Ki Gunali teu sieuneun giriwil eta awewe teh kalah dipangku. Najan sukuna totojer kakejet dipaksa dibawa ka kamar, bari ngagak-gak seuri. Saha nu rek nulungan? Didinya eueuh sasaha deui. Adina keur ngalacai mangkaning jauh. Aya ge anak buah Ki Gunali opatan. Da moal nulungan paling oge menta bagian, jaba keur harees deui. Brug sadapanto ditutupkeun. Jepret dikunci di jero, dibarung ku sora angin. Ki Gunali ngabedega nangtung karung dituna baju nalalaunan dilaan breh bulu dada beuki sidik. Pelekna ge rabok ramok bok juga keur ngelek hayam. Bujal rada dosol, buluan deui eta bujal teh. Hahaha, diajak kawin mung nyangeus urang heureuy we ayeuna mah. Baragadal Ki Gunali ngalaan pakean. Cerit awewe nu boga warung teh ngaceurit. Tapi sora sakumaha tarikna oge ngiles diteureuy ku guruhna cai laut. Omak pating surungkuy ngagalura sapapanjangna. Angin ngagerung tangkal kalapa pating palenod. Di warung jempe taya nu jajan, taya anu ngomong anak buah Ki Gunali keun aku teluh kejo. Kalibra kabeh oge lantaran peuting tadi tas ngadu kartu tepi ka janari. Duitna ledis beak kabeh nu matak isukna ngagalaksak ka urang pasar. Di kamar teu aya nu kadenge. Nu nyaho kana naon-naon anu keur kajadian. Iwati panto jeung janela bilik jeung kasur katut bantalna. Omak laut teh ngaguruh. Budahna nepi ka muncrat atuh. Parahu leutik tanpa daya. Teu wasa ngayonan galura sagara anu sakitu motahna. Mitra kaum dangu, ayeuna urang caturkeun banar lauk anu kabur teh. Harita teh sabada bebas tina balai manehna mangabecir ka imahna. Geus teu malire kana naon-naon. Da tujuanana hayang salamet diri jeung harta. Baranggok ka imahna bulus ka jero blug labuh kana palupuh. Pamajikanna kaget terus muru bari nanya. Salaki dihudangkeun bangun anu gugup. Ita kunaon datang-datang adon ngalabuhkeun maneh. Kunaon atuh kunaon?
marek paknanya gitu nah deh. Tapi salakina can ngajawab kalah ngahegak bari buncelik. Kesangna ngucur napas kerep sungutna calangap. Pamajikanana beuki gugup. Samar polah jeung samarampa. Rek menta tulung ka tetangga aranggang. Anakna keur eueuh di imah. Atuh jadi bingung. Nya tungtungna salakina teh digugulung ku sorangan. Ukur dipencetan punukna bari sakali-kalieun ditanya. Nya akhirna mah salakina leler karuas jeung kacapena. Renghap narik napas jero. Minta cai nang. Hayang minum. Nya heug loba cai mah. Kojengkang kapawon nyekot cai. Tekung sidi lagi balik deui salakina di inuman. Meningalek-lek bakat ku hanaang. Geus di inuman mah rada leler. Terus ngalaan baju haneutna kari kaos kutung anu baseuh ku kesang. Napa senang ngahega keneh ngan teu cara tadi teuing. Rada tenang ayeuna mah. Kunaon ite anu sanyana apana? Nah bet balik terusuh-rusuh teuing tara ti biasana. Jeung na deui nah mana lauk? Pan biasa sok mawa lauk. Cek pamajikanana nu tetep can ngarti kana pamolah salakina. Kayaknya kali teh mangih karuas. Pasar di Tarajang Garong nu garalak jeung telenges. Batu malban tiwas binasa jeung enting jurah roh maneh getih. Kami mah kaburu lumpat. Dah yang salamet jeung lebar ku duit deh. Mangkaning modal eta teh. Baruk aya garong di mana? Pamajikanana teu percayaeun. Lantaran geus lila teu ngadenge beja. Yen di eta wewengkon teh aya garong. Boga kakara ayeuna aya kajadian kieu teh. Jiga nama garong anyar, garong di nagara deungeun asup ka dieu. Garalak serem dikasieun kabeh oge. Kitu galecokna salaki jeung pamajikan nyawalakeun anu tadi kajadian. Nya akhirna sabada badami lila menang putusan eta sudagar lauk teh rek lapor kanu wajib. Lantaran lamun teu buru-buru dilaporkeun kahirupan rahayat moal tenang. Nu usaha moal jongjon akibatna bakal timbul pancabaya di masyarakat. Mun rek lapor kade kudu hati-hati jeung waspada. Ulah janji wae bisi cilaka keh. Cek pamajikanana ngeringan. Bisi salakina kanyahoan ku balad garong. Nu akhirna matak cilaka sarerea. Nyatang tuwe moal samarangan. Kami gelain budak leutik. Pek tungguan imah. Kami rek lapor heula ieu. Kitu cek Ki Sudagar. Tuluy dangdan ganti pakaian. Geus tarapti kencling init ngajugjug ka kapala desa. Mitra kaum dangu sabada nampak laporan ti Bandar Lauk tea. Para pamimpin nagara teu cicingeun nu boga wewenang di daerah masing-masing ngayakeun panalungtikan. Pasar dijaga kuno wajib. Bisinya aya garong tapi menang saminggu dijaga. Garong teh teu datang. Kawas nu nyaho yang di pasar dijaga kuno wajib. Nu wajib teu eleh ganti siasat. Nu ngajaga teu make pakaian kaprajuritan tapi nyamar kawas rakyat biasa. Malah mah api-api rek meuli lauk. Menang 2 poe nyamar, katilu poena jebul rombongan. Turun tina parahu. Nu geus apal kana parahu eta ting raringuh. Culak cilik neangan pilumpateun. Ragayeng ngajingjing babawaan. Terus ini tidinya. Tapi nu can apal mah jongjon we di pasar.
jeung aya anu teu nenyaeun deui. Nyaho-nyaho cakakak aya nu seuri sing horeng Ki Gunali geus datang deui ka pasar. Biasa werek usaha ngarampasan duit tukang lauk. Hahaha. Ngajedog gabeh. Saha-saha nu wani usik ditigas beuna ku aing. Hayo nangtung. Kabeh nangtung. Kitu ceuk Ki Gunali bari terus mesat bedogna. Awas biasaana diamang-amang dipake nyingsieunan aya di dinya. Nyapuguh taya nu wani obah lantaran geus pada nyaho lamun baha pasti cilaka. Kadangkala bakal aya nu tepi ka ajal, kapaksa sararea oge nurut, dah hayang salamet jiwa. Keun bae duit mah beak oge asal dibere hirup. Dak maju euy. Ki Gunali mere komando ka anak buahna. Aduh juringgang ting jaligrah pikasieun. Haok sasentak panon molotot wadah duit nu dicekel direbut, nu disumbutkeun di garadah, dina saku dikodokan, dina kantong dikorehan, mun meunang langsung diasupkeun kana saku manehna, mun teu meunang amek-amekan. Mana duit? Kadegeun ada yang hirup basia. Mana? Cek si Sahro menta duit ka hiji lalaki anu nangtung deket tihang. Ngahenen teu loba omong tapi panona rancingeus. Tegaduh abdi mah. Pokna aya menaker teu aya kasieun. Bohong sia. Cek Sahro bari buncelik teu anta parah deui. Seak dampaleungeunna nyamar kana pipi rek nyabok ti dituna mah. Tapi lep nu dicabok teh ngalok kalayang leungeunna milepas ngakan angin. Hab hate Sahro panas asa direlece. Leungeun katuhu dikepangkeun rek ngababuk puhu ceuli. Tapi teu kanyahoan kak ditewak pigurangna. Langsung dikedut talonyog jedak tarangna kana tihang. Aduh, gelos ya. Si Sahro aduh-aduhan koreja tudang deui. Tapi memeh mata aya dampal suku kana beungeut. Jedak cungkal si Sahro ngajuralit. Geduk tonggongna kana batu goak ngagorowok deui. Nenyo kajadian kitu. Nu aya di pasar ting balecir lumpat. Eueuh nu ngalawan cara ti heula. Da geus kanyahoan yen moal kuat. Ki Gunali amek nenyo kanyataan kitu teh. Udag sia udag. Pokna bari tutunjuk panonna buncelik. Cileng anak buahna karitiluan. Lumpat ngudag mangsana. Tapi teu kanyahoan cileng masing-masing dihadang ku saurang. Sing horeng patugas keamanan anu nyamar teh geus nemongkeun dirina. Gero pating korowok bari narajang atuh puguh we. Ki Gunali teh reuwas. Manehna rek lumpat ge ngarengkog deui. Sae da euy? Pokna bari rutret ka musuhna. Anak buah nangan kali 3. Si Sahro geus gagayahan. Bari muringis walikatna nyerieun. Teu kungsi aya anu ngadu omong. Ujug-ujug keur tarung hiji lawan hiji. Aya 3 setel anu tarung teh. Ki Gunali rutret ka anak buahna anu keur galungan. Bedog butpet. Seseukeutna pating kolebat katojo ku panon poe. Ret ka Jasman. Kasedekeun jigana teh 2 kali beungeutna kabeunangan. Bedogna teu bisa mata gajreng atuh Ki Gunali teh luncat rek mantuan si Jasman. Tapi kolepat geduk ponukna aya nu ninggang bru namru. Bari ngagero, aduh setan deh. Cek Ki Gunali gulitik. Koreja tudang deui masang kuda-kuda bari nyekel bedog.
Hareupeunana geus ngajega hiji jalma jangkung gede nyekal pedang ka prajuritan. Setan alas, saya kumaha wani ngaganggu kana usaha aing. Cek Ki Gunali bari molotot. Kurang ajar anak itu macan wawuh jeung aingnya. Ye, nya aing nu tanggung jawab bikin ngamankeun ieu wewengkon. Aing patugas keamanan. Nu barisnya kalak awak sia. Sasia ha? Urang mana? Cek eta jalma ngomongna kawas. Ngomong patugas we. Popolotot kaki Gunali. Geuning aya nu wani nemongkeun si ka aing. Tong loba bacot sia wani mah hayo. Urang pada nyekel sabuk milang tatu. Si Gunali moal munur sasiku moal ngejat satu nyang beas. Hah, halus. Sok maju. Maju sajahanam. Geradu Midra. Tarung ragot silih sabat silih gitik. Suku jeung peureup pilih genti. Sabetan bedog dikombinasikeun jeung serangan dampal suku. Palabah dieu tetela. Ki Gunali teh rada unggul dina urusan tarung mah. Buktina sakabeh serangan patugas teh bisa ditahan sarta bisa males narajang ku paneungeul nu ngabahayakeun. Lila ngadu jajaten, ngadu kapelitan tapi anak buahna kabeh kadese. Si Jasman teu walakaya, sababaraha kali ti jurali tarangna Banjunur. Walikat nyeri bedogna hampir mecereng. Kitu deui Ahwani jeung Sahyam. Teu bisa nginge ngalawan wajib mah. Teu bisa males neungeul. Ukur kateungeul wae meunang sababaraha kali. Tungtung. Tina ku geus teu kuat nu tiluan teh ngabecir lumpat. Teu nolih ka babaturan. Sahro nu namru tika tadi asa gede hate. Kuniang hudang bareng-beng maksakeun lumpat. Sesa tanaga teu digunakeun keur tarung tapi dipaksa dipake lumpat, make jurus lengkah 1000 teh. Ki Gunali nu meh-mehan unggul tarungna ari nenyo anak buahna kabur mah seber hatena. Leungit kapercayaan kana dirina. Seak naraja ngababi buta nu diarah teh bitis musuh. Tapi jauh musuhna teh mitra kaum dangu ngajaul ka luhur aduh. Ngajeleng ka luhur plos. Bedog Ki Gunali teh ngakana angin. Awak Ki Gunali ngagaleong ka bawah ku tanaga sorangan. Cilek. Musuhna nincak lemah deui seak pedang narek narok tarang Ki Gunali. Mangkaning Ki Gunali keur teu siaga. Awakna nyangeyeng. Hiji-hijina jalan pikeun nyalametkeun diri, iwadi ngalabuhkeun maneh. Blug gorendel sababaraha juralit korejat hudang beng lumpat nuturkeun anak buahna. Sedengkeun parahu harita teh geus didorong ku Ahwani. Si Jasman geus gap kana pangwelah. Uguek Ki Gunali reuwas. Sok sieun pada ningalkeun. Lagoan euy, lagoan. Cenah bari terus lumpat meuni ti buleud-buleud we. Sukuna kupat kepot ti pabaranting gujubar ka laut kecebuk-kecebuk lumpat dinu deet. Cair laut muncrat kana beungit. Gajeleng muntang kana parahu. Galeong parahu ngagaleong berat sabelah. Kalacat ngaraek kana parahu. Terus didayung sataker tanaga. Soloyong ka tengah plong hate Ki Gunali ngemplong. Rada teger geus kana parahu. Kocapkeun para patugas nagara. Harita teh ngudag tepi ka basisir.
tapi eleh gancang jeung teu boga parahu keur ngudag musuh. Kapaksa ukur dijajabkeun ku paneuteup da teu bisa ngudag ari teu make parahu mah. Ngan salah saurang amakeun pisan. "Hei bangsat, pantong kabur sia setan. Wani maka dia urang ijen jeung aing." Pokna bari nepak dada, panonna molotot ka tengah laut. Cakakak atuh Ki Gundali teh seuri mangdung dina parahu bari gugupai. Heab hate prajurit panas amek nyedek tanaga midek. Hayang nampiling tapi teu bisa ngudag. Kapaksa ukur kakarot nahan amarah. Panon melong kanu kabur beuki jauh nganggleng ka tengah lautan. Batur, hayu urang lapor lah. Sabayeuna mah geus bukti pasar lauk di Ranyah Garung. Urang minta bantuan supaya bisa ngudag ka laut. Cek gegedugna bari ngasupkeun pedang kana sarangkana. Kumaha lamun urang udag tuh aya parahu jukung tuh. Malah anak buahna bari nunjuk kana parahu jukung. Paranti nu ngalauk. Alah, moal kaudag ku parahu kitu mah. Kalah kacapena wunggul. Ayo ayeuna mah urang lapor. Mitra nya akhirna para prajurit nu ngajaga keamanan teh baralik ka kota, terus lapor ka atasanana netelageun yen garong nu ngagalaksak di pasar teh bener aya. Jadi sidik kelaporan ti Bandar Lauk teh bener sabab dibantu ku bukti anu nyata ngan hanyaka Ki Gundali jeung anak buahna tacan katewak. Cag urang tuna kacaturkeun Ki Gundali jeung anak buahna. Harita teh geus tenang tumanina lantaran geus salamet tina bahaya. Moal aya nu nyusul ngan rokaya usaha teu hasil. Duit teh ukur menang saeutik moal cukup keur sarerea. Saha nu boga alpukah kabur ya? Cek Ki Gundali ka anak buahna. Kuring Kang, sapabayang keneh hirup lah. Jelema gelo teh lain lawanon. Peureupna teuas awakna liat. Cek si Ahwani secara jujur ngaku karena keunggulan lawan. Alus eta pagawean teh euy. Han aya hanyakalna aing teu panuju ku carana. Sabab bakal ngabahayakeun anu sejen. Buktina tadi lamun aing balangah teh meureun aing nu kojor sorangan. Ari si laing salamet sarta bisa kabur ka laut. Si laing harirup keneh aing meureun modar. Aing mah teu suka teu sudi. Aing wungkul nu modar. Mun arek sararea modar. Ceuk Ki Gundali. Awas, mun sakali-kali deui dicakek sia ku aing mah. Mun rek kabur model tadi kudu mere isyarat supaya bisa kabur sararea. Lamun kitu carana si laing mah rek marabkeun aing atuh ka musuh. Ki Gundali rada ambek lantaran hampir-hampiran manehna cilaka. Lantaran ngalawan hiji ge tadi teh geus ripuh. Mana komo mun dikepung ku opatan. Meureun moal bisa warakaya. Nya hampura we atuh ka kuring teh gugup puguh. Heug teu naon-naon. Ayeuna mah dihampura. Ngan urang kudu waspada ayeuna geus sidik. Kebon urang aya anu ngaganggu. Hardina pausahaan urang aya halangan. Mun kurang-kurang narancing geus mah matak cilaga euy. Lain Kang. Pan ilmu urang teh geus luhur lin. Tapi naha tadi mah make jeung seber hate ieu tarang nyeri keneh neueur tihang teh. Cek Sahro terang-terangan ngaku yen ilmuna handap keneh. Caro bisi si laing teu nyaho.
dengekeun anu dilawan ku si lain teh lain jelema samanea tapi eta teh pangawal nagara deuleu prajurit tukang perang piraku ku si lain teh katenyo beda awak lagi atuh jeung gerakan anak rancingeus cek Ki Gundali manehna geus bisa neguh yen musuhna teh lain jalma samarangan. Waduh waingan atuh da eta Kang basaku uing ditonyok mendingan sakilat hulu nangiles nyaho-nyaho hulu uing mantog kana tihang tarang bancunur batina teh cek Sahro bari ngusapan tarang kumaha di geus kieu yeuh nyanya Kang kumaha tuh lamun kieu cek Awani deh aing nanya deui sia mah oh nya maksud teh geuning ilmu teh hanap keneh yeuh arek ngagarong mah tambahan deui ilmu teh atuh Kang cek Awani manehna ge ngarasakeun yen kabisana can aya hartina lamun dibandingkeun jeung musuhna tadi mati teh dipake nyiksa rakyat anu lemah da ngalawan prajurit kerajaan mendengar karang teu mampu latih deui Kang lah elehan malah cager harta mitra hanyakal kabujeng neng hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.